Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngebantu di daerah carios si docelo cupu saketi guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan atuh kabadaya anu satia manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilelancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganunkeun kanu parantos like oke komen. Mangga mitra supados jang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Nya sok rek kumaha nah rek tarung jeung uing daralah ari Nyai wani mah kurang ajar sarua jeung halangan ka jalma jahat sia bakal dicangkalak Kituna teh nyi masalah kanjana matot karembong nalaju dibake narajang ka si doclo. Belesat karembong teh rek meulit kana beuheung. Tapi si doclo teh ieu ngakiwar tetep tageun we ngan didatang eta karembong kulawit. Karembong teh meulit kana beuheung. Aduh hebat oge ieu karembong teh Nyi bisa manjangan jeung meulit kana beuheung akang. Nyi masalah kancana teh atuh mani ngaranju kaget. Nah cenah si doclo teh hanteu ngararasakeun naon-naon. Sok padahal kiwari teh beuheungna teh geus kacekek ku karembong. Bisa jadi beuheung si doclo teh sakitu kuatna hanteu bisa kacekek ku eta karembongna. Aneh. Sok padahal mah beuheungna teh geus kacekek ku karembong aing. Tapi nahanya si doclo teh ngararasakeun naon-naon. Anak kitu mah beuheungna teh tela kuat. Tapi keun ku aing bakal dicobaan deui. Di masalah kancana anu ngarasa kaget laju museurekeun di tanaga jerona. Disalurkeun kana karembongna. Eta karembong teh kiwari mah geus nyekek dewe kana beuheung si doclo teh. Beuki lila beuki kuat. Tapi mata kahane atuh. Lainna beuheung si doclo kacekek atawa ngarasa eungap. Si doclo teh kalah ka cecengiran we. Meni getek. Aduh, ieu karembong teh aneh. Meni usik-usikan kieu nyekek kana beuheung, tapi meni getek Nyi. Alah, sok atuh ari hayang nyekek akang mah sing tarik atuh ieu. Karembong teh kalah ka getek kieu yeuh. Kurang ajar. Tetela sia teh hebat oge doclo. Tapi ulah bakal gede hate. Karembong kula bakal ngaremukeun awak sia. Karembong anu meulit dina beuheung teh kiwari mah jadi ngabulen sakujur badan si doclo. Nu maksudna mah awak si doclo teh arek diremukeun, arek dibatlek we cenah satarikna. Ngan oroka ya di luar dugaan. Eta karembong teh hanteu mampu ngaremukeun ngancurkeun awak si doclo. Kalah kapating berewek we atuh sararoe. Malahan mah awak si doclo teh katempo bisa bijil tina jero eta bulenan karembong. Kalayang cudalit cek. Napak kana lemah bari teu lilapok atuh cacarita. Nah karembong teh jadi rapuh Nyai. Panyate awak akang bakal remek. Badan akang bakal hancur. Di masalah kancana teh atuh mani colohok teu sangka. Eta jalma nu ngaran si doclo teh tetela geuning sakitu gagahna. Sakitu saketi mandragunana. Nah atuh cenah sabenerna eta si doclo teh acan leungit ka kagetna. Di masalah kancana teh beuki kaget teh atuh. Basa nempo cirim si doclo ngadadak ngakeblos kana jero taneuh. Bisa nerus bumi asup kana jero taneuh. Surungkuy taneuh hareupeun di masalah kancana teh nyurungkuy. Bisa jadi cenah eta nu nyurungkuy teh tajalian si doclo nu kiwari geus aya di jero taneuh.
Nyi masalah kancana gancang sadar kana kayaan, laju atuh ngebutkeun karembongna. Anu katingali ngadadak jadi heuras tuluy dikebukeun kana taneuh anu nyurungkuy. Hiu gagar. Taneuh mancaura. Tapi eda si docelohan teu katemong. Nah kamana cenah atuh si docelo teh? Sabot Nyi masalah kancana keur ngahuleung ti tukangeun teh aya anu noel kana cangkeng. Gebeg atuh meuni reuwas, laju ngabalikeun badana bre ka sampak. Si docelo geus nangtung pancuh bari cungara cengir. Horsa, pasti kagetnya. Akang geus nyampak aya satakukangeun nyai. Kurang ajar si docelo. Nah boga ilmu nahaon. Jeung saha atuh siasa benerna teh? Ih, bisi hayangnya ho. Ilmu akang mah nu disebut ilmu kermih bumi atawa ilmu cacing taneuh. Nu matak nu mawi, akang bisa nerus bumi oge. Da akang mah turunan cacing. Lamun dina pawayangan mah akang teh jiga antreja. Tapi kapan bedana teh? Ari akang mah turunan cacing, ari antreja mah turunan roai, orai. Piraku, nah nya maneh teh turunan cacing. Pek we pikir ku nyai, kapan akang mah bisa asup kana jero taneuh? Akang mah turunan cacing kermih. Mun kitu mah sia teh lain manusia, tapi setengah siluman. Keun bae disebut setengah siluman mah daripada ku nyai akang disebut setengah edan. Sok rek kumaha ari geus kieu. Nah nyai masih kena sanggup pikeun neruskeun tarung di antara urang. Acan aya anu katingali ka teteleh jajaten. Hayu sia, urang teruskeun di tarungna. Kiajleng Nyi masalah kancana teh maju dina rajang. Karembongna kiwari mangadadak jadi heuras, laju dibabukeun kana tarang si docelo. Belentrang. Kulapes karembong anu tadi ngadadak jadi heuras ti kiwari mangulapes. Geus ilang dayana, ilang kakuatanana. Ugue atuh Nyi masalah kancana teh mani ngaranjuk kaget. Teu sangka eta si docelo teh awakna sakitu wedelna. Tuah kasakten karembong oge hanteu mampu pikeun ngancurkeun eta awak si docelo. Tetela, awakna teh weduk, sakitu wedelna. Karembong aing nepikeun kanggo lapes, ilang dayana, ilang kasaktena. Kumaha atuh ari geus kieu? Nah saha atuh sing hareupan ku aing teh? Geuningan sakitu saktina. Kunaon nyai? Kalah ka ngahuleung kitu. Hasok gerak kebutkeun di eta karembong teh. Tada sia kurang ajar. Hiu karembong teh dikebutkeun deui we kana beungeut si docelo. Sakilat benang ditewak. Tungtung karembong teh kiwari geus aya dina cekelan si docelo. Benang siah nyai karembong teh. Sok rek kumaha ayeuna? Ayeuna mah urang ngadu tanaga. Lepaskeun siah, lesotkeun karembong aing kurang ajar. Moal ku akang moal arek di lepaskeun. Ka dieu sia ka dieu. Karembong teh laju dibedol satarikna ku si docelo. Dug. Nyi masalah kancana teh nebikeun ka nyolontod. Untung we kaburu ngajaga kasaimbangan badana. Bari ngalesotkeun cekelanana kana eta karembongna. Lamun seugahan teu kaburu nganahan atawa ngalesotkeun karembong mah geus bisa dipastikeun eta Nyi masalah kancana teh bakal ngagabrug ka si docelo. Aduh sia kurang ajar. Ampir-ampiran aing da ngagabrug ka sia. Tetela geuningan nyai teh eleh tanaga. Yeuh, karembong teh geus aya dina cekelan akang ayeuna mah. Nya sia kadiekeun. Hasok kadiekeun eta karembong teh. Lung eta karembong teh dialungkeun di we ku si docelo dibikeun kanu bogana geap dicekel. Kiwari eta karembong teh geus aya dina cekelan eta Nyi masalah kancana. Ngan bae aneh atuh. Basa eta karembong geus kacekel, dak dumada karembong teh dialungkeun ku eta Nyi masalah kancana. Aduh, nah kunaon sia? Karembong aing teh jadi panas. Dikumahakeun karembong aing docelo. Ih, nyata deh kukumahakeun kapan teh tadi ge ukur dicekal. Jadi eta karembong teh jadi panasnya. Sia kurang ajar.
Aneh karembong aing teh jadi panas. Eta meureunnan da atuh karembong teh rek dipake nyangkala ke jelema anu teu boga dosa. Jadi karembong teh geus embungeun dicekel ku nyai. Meureunnan hayangeun dicekel ku akang. Cikan ku akang ayeuna mah urang cokot deui yeuh. Corelat kia jeleng gep karembong teh dicokot we ku si Doclo. Teteh lagening ari dicekel ku si Doclo mah henteu karasa panas. Puguh we atuh nyi masalah kancana teh jadi bingung. Nah nya kitu cenah eta karembong teh geus embung dicekel ku manehanana. Tapi eta nyi masalah kancana teh masih kene penasaran. Laju we atuh men tadi eta karembongna. Pirakus ya. Lamun eta karembong teh geus embung dicekelan ku aing, hasok kadikeun di Doclo. Nyahog atuh ari teu percaya mah. Sok tah rawatan eta karembong teh. Lung dewe karembong teh dialungkeun deui dibikeun ka nyi masalah kancana. Gep benang dicekel. Gawawak. Nyi masalah kancana teh geus aduh-aduhan deui bari ngalungkeun karembong. Jelas karembong teh karasa beuki panas. Panas kurang ajar. Kunaon ari si nyai panas deui. Kapan bieu mah ku uing dicekel teh teu nanaon. Ku akang mah henteu panas nyai. Kunaon ari si geulis teh. Kurang ajar. Nya dikumahakeun sia karembong aing teh. Ih, ari nyai, ari si geulis. Ku akang mah teu dikukumahakeun ukur dicekel. Kapan cik akang oge tadi. Eta karembong teh geus embungeun dicekel ku si nyai. Embungeun dipake jahat. Oh, atuh da embungeun ari kudu nyangkala ke jelema anu teu boga dosa mah. Aki panompet teh jelas acan karuhan salah. Di masalah kancana teh atuh maninga huleng. Sakedapan mah ukur mikiran eta karembong. Nah, cenah karembong pusakana teh bet embung dicekel deui ku manehanana. Nah nya kitu embungeun dipake nyangkalak aki tarompet jalma anu henteu boga dosa. Eta nyi salah kancana teh henteu apaleun. Saanyana mah kaban si Doclo teh boga kakuatan kuriang 7. Di antarana bae kakuatan teh boga kakuatan geni atawa seuneu anu kacida panasna. Teu aneh lamun eta karembong teh sabada dicekel ku si Doclo teh nganada kejadi nyidem hawa panas. Aneh. Nah kunaon atuh karembong aing teh jadi panas. Piraku embung dicekel deui ku aing mah. Lamun nepikeun ka henteu kapimilik deui eta karembong, aing bakal leungit pusaka anu sasat diandelkeun. Kunaon nyai? Eta mani ngahuleng tarik kitu mikiran karembong. Nya eta karembong teh geus embungeun dicekel ku nyai. Dabongan atuh nyai teh bet arek nyangkalak aki tarompet. Geus we ayeuna mah nyai geura balik ka karaton. Bejakeun kitu, aki tarompet mah acan karuhan boga dosa. Malahan mah ayeuna teh kitu arek neangan jalema jahatna. Nah sanu geus maok maling eta pedang rak-rak langit teh. Jeung deui bejakeun aki tarompet teh kitu dibaturan ku incuna nyata si Doclo. Kula rumasa kata tereleh jajaten Doclo. Sia memang hebat. Tapi awas. Lamun nepikeun ka aki panompet henteu bisa ngabuktikeun lamun dirina teh henteu boga dosa. Tidak teu nepikeun ka iraha oge bakal ditewak, bakal narima hukuman. Nya pokona mah kitu we lamun kabuktian aki panompet nu jahatna pek rek dihukum oge. Tapi lamun teu kabuktian ulah dihukuman. Nyaji gue ayeuna mah geura balik nyai. Hehehe, bejakeun kitu. Nya ayeuna kula bakal mulang ka karaton. Di masalah kancana teh kudu ngaku kana kahebatan si Doclo, ngaku geus katetereleh jajaten. Leuwih hade ge cenah sagancangna mulang ka karaton. Kakara oge sababaraha lengkah. Ku si Doclo teh geus digeroan deui. Heula nyai ulah waka mulang ieu. Ieu karembong. Ieu karembong kapan ieu teh karembong nyai. Ulah arek ditinggalkeun. Kula geus teu butuh eta karembong. Ari geus embungeun dicekel ku kula mah. Ih, ulah kitu nyai. Ieu teh karembong nyai pek bawa. Moal geura ayeuna mah. Hehe,
moal panas. Nah bener, eta karembong teh geus moal panas lamun dicekel ku kula. Ih, lamun teu percaya pek we buktikeun. Tapi keheula dagoan, ieu karembong teh ku akang urang carekan heula. Eta karembong teh laju we atuh diomongan ku si Doclo. Setengah dicarekan kade sia maneh cenah karembong. Ulah panas lamun dicekel ku eta nyi masalah kancana teh. Lamun panas maneh bakal disosoe, bakal diduruk we cenah. Nyi masalah kancana teh atuh maneh colohok. Nah nya kitu eta karembong teh bakal nurut kana omong-omongan si Doclo. Tapi eta nyi masalah kancana oge jadi penasaran. Basa eta karembong dialungkeun ku si Doclo. Gap atuh dicekel. Tetela bener kiwari mah karembong teh geus hanteu karasa panas. Nyi masalah kancana teh bungah kulantaran karembong teh kiwari mah geus mulang deui. Geus daekeun deui dicekel ku dirina. Ngan bae beuki kataji ku kahebatan si Doclo. Nah cenah eta jalma teh bisa nalukeun karembongna sagala rupa. Nya geuning, karembong teh ayeuna mah geus teu panas dicekel ku kulah teh. Ih, nya atuh kapan ari akang mah tara ngabohong. Eta karembong teh ku akang geus sieuneun bieu dicarekan. Sok ayeuna mah geura bawa balik ka itu ka karaton. Kan kahade omat nyai, eta karembong teh ulah dipake dina jalan anu salah. Kudu dipake tulung tinulungan ka sasama, ulah dipake jahat. Pokona lamun eta karembong dipake salah, dipake jahat, bakal panas deui. Nyi masalah kancana teh hanteu nembalan. Laju we atuh kebat leumbang ninggalekeun eta patempatan. Basa nyi masalah kancana geus jauh ninggalekeun eta patempatan. Soroyong atuh age panompet teh nyampeurkeun. Bikin aki panompet oge ngarasa kaget tetela geuning cenah eta jalma aneh nu ngaran si Doclo teh beut mampu ngungkulan eta nyi masalah kancana. Pon kitu deui bisa meruhkeun eta karembong sakti. Halah jang. Lah nuhun. Nyaki teh tos ditulungan. Kena satu jang teh nu sabenerna ieu teh. Di mana nah reka mana ieu? Uing mah urang Gunung Honje ki. Bogoh ge uing teh keur ngalalana, keur neangan jelema jahat nu ngaran si Rabet. Anu geus mitenah ka uing. Halah, ayeuna mah geus aman. Aki geus salamet tina udagan eta Senopati saha ngaranna teh tadi teh? Geus poho deui ya uing mah ye. Nyi masalah kancana jang. Tah eta nya nyi masalah kancana. Nya. Jadi ujang teh ayeuna teh keur ngalalana nya. Sekaligus neangan jalma jahat anu geus mitenah ujang. Ke. Nah mitenah naon jang? Lamun kitu mah urang teh sanasib. Geus keuna ku pitenah. Ari uing mah sasat geus dijurumuskeun we eta ku si jahat si Rabet teh. Geus dibobodo. Nya nepikeun ka mitenah lamun bapak uing teh dipaehan ku prajurit Tarumanagara. Nya uing teh atuh males pati ka itu ka urang Tarumanagara. Ku uing teh diserang we eta para prajurit teh. Nya uing teh nepikeun ka dicangkalak, ditewak. Dan untung we uing teh bisa ngalaloskeun diri, bisa salamet. Malahan mah arek ngabuktikeun lamun uing teh saenyana mah ukur heueuh dijadikeun alat taku si wawalak teh taku si kurang ajar. Kudu bisa ngajelaskeun lamun uing teh henteu boga dosa. Wah, kitu kotan teh ujang mah nya. Ari aki mah sasat ka pitenah. Nya wajar teh aki teh nu geus maok eta pedang rak-rak langit jang. Sok badal kapan aki mah nya teu rumasa. Nya ku kituna aki ge kudu bisa ngabuktikeun lamun aki teh hanteu boga dosa teu rumasa geus nyokot eta pedang rak-rak langit. Ku kituna urang teh angan we teh jalma jahatna teh. Sugan jeung sugan kapanggih ngan bae kira-kirana nah aki
curiga kasaha anu geus maok eta pedang rak-rak langit atawa boga kacurigaan we kitu tah. Terus terang aki gitu nya Ojang, hante boga kacurigaan kasaha-saha nama. Dapugu pasal leungit nate, eueuh pisan nu nganyahoankeun, jeung eueuh anu dicuriga. Anu jelas, lamun nepikeun ka eta pedang rak-rak langit rak-rak ka jalma jahat teh tinang tuh, bakal jadi mamalah. Kulantaran eta pedang teh boga tua kasakten anu hebat Jang. Dikitunya atuh lamun kitu mah kudu diteteangan. Sugan we atuh kapanggih. Nya jalmana da pasti lamun eta pedang aya nu nyekel teh bakal dipake, bakal digunakeun pikeun nya ngahontal ka hayangna. Pasti bakal dipake sanjata. Tah itu Jang, pasti. Eta pedang rak-rak langit teh bakal jadi pusaka andalan. Nya bakal dipake we jadi sanjata ampuh. Ngan bae taya salahna bener oge urang teangan we sugan jeung sugan. Eta jalma jahat atawa jalma nu nyekel eta pedang teh bakal kapanggih Jang. Tah kimaha apa pisan atuh kana eta pedang teh. Kapan ku aki gesok dibersihan. Hayu atuh Ki. Urang ayeuna we urang ngamimitian neneangan eta pedang teh. Sugan jeung sugan sagancang na kapanggih. Nya hayu Jang. Ngan bae ayeuna mah waktuna kapujeng beak. Euleuh mitra waktos na cenah kapujeng teu nya kapannya. Sagala urang tuna jajara carita si Docel cupu sakti guriang 7 duki kadi. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang anu hunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganna Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.